Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana, tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji jejer cariyos totopong demit karangan Emang Nyalira. Mudah-mudahan pidangan teh sing janten panglipur kanggo kalbu pang beberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana. Ayeuna teh bagian anu ka-28 ya baraya. Anca garapan anu katunda waktos dinten kamari tos dugikeun ka Gani sareng Sekar Langit nuju araya dina bibir kawah Gunung Sunda nya. Nuju nyabut Iteukna Sukma Wisesa tos dugikeun ka dinya. Kintun-kintun nama kanggo bara Sunda di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda. Mangan ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen sareng ngarojong kana channel Mang ieu. Atuh nu teu acan subscribe na Mang ngaturkeun nuhun kitu nya. Mudah-mudahan subscribe ari kulami mah ngadangukeun gitu baraya. Bara Sunda ieu dongeng kumang sejadi lajengkeun deui sumangga atuh. Wilujeng ngadangukeun. Sanggeus deukeut tuluy ku Gani dicabut ku leungeun katuhuna eta Iteuk teh. Barang Iteuk kacabut jeleger dicomantara kadenge sora anu pating jeleger susul sing parasatna cahaya kilat anu sing baranyai teu lila gebret hujan mimitingan gebret dipadangan ku sora gelap anu sing jeleger jeung sora angin anu ngaguru. Kaayaan harita di eta tempat batak jadi pikasieun Gani jeung Sekar Langit maranehna teu ingkah teh dinya. Sanggeus rada lila set hujan teh mimiti rahat. Sora angin nu tadina ngaguru dadak ngiles. Pon kitu deui sora gelap anu pating jaleger geus teu kadenge ayeuna mah. Kaayaan balik ka bihara-bihari. Langit pengras taya aling-aling. Angin leutik ngahiliwir kana awak. Mata genah karasana. Dipapag gurecetna sora manuk anu area di saluhureun tatangkalan. Sanggeus kaayaan balik deui ka bihara-biharina. Gek Gani jeung Sekar Langit dariuk dina saluhureun taneuh. Barejeng mancrong kalobakeun eta gunung. Anu ti jauhna keneh oge geus katenyo ku maranehna. Pasawahan jeung pilemburan warga anu area di sahanapeunna eta gunung. Jeung ti dinya mah sidik pisan tetenyoan teh. Sabab ayana di tempat anu luhur istuning bunglong satungtung deuleu teh lain bobohongan. Teu lila kadenge sora Gani anu nyarita ka Sekar Langit. Nyai, ayeuna Iteuk rama Nyai ku Kakang tos hasil kacabut. Ta bade kumaha kanggo pilampaheun Nyai saterasna. Ceuk Gani barejeng ngareret ka Sekar Langit. Kula tetep bakal nuturkeun ka Kanjeng Rama Kakang. Nepi ka bisa mulangna deui jeung kula ka karajaan kula. Tembal Sekar Langit. Kitu nya Nyai. Aya saena pami kitu mah. Ceuk Gani. Ari rancana Kakang rek kumaha ayeuna? Tanya Sekar Langit. Kakang rek mulang deui ka lembur weh ayeuna mah. Bade masrahkeun ieu Iteuk ka Aki Marsani. Ari ku Kakang tos dipasrahkeun heula mah kanu ngamanahanana. Jongjon keur kakangna oge Nyai. Nya Kakang. Kumaha Kakang wae perkara eta mah. Tembal Sekar Langit. Barejeng rek cangkat tina diukna. Ari Iteuk anu keur dicepeng ku leungeun katuhuna Gani
harita ngadadak ngageter tina leungeunna. Atuh Gani rewas nenyok kitu teh. Teu lila, celeng. Iteuk nu keur dicepeng ku Gani jolo mecleng kana taneuh anu aya di hareup. Tuluy nangtung dina salureun taneuh eta iteuk teh. Geus kitu, les. Cirim iteuk ngaleungit tina panenyona anu duaan. Jangelek jadi cirim sajatina Sukma Wisesa anu keur nangtung bari ngabedegah di hareupeun Gani jeung Sekar Langit. Sekar Langit barang nenyok kitu kacida atohna keur manehna mah. Celok Sekar Langit nyemah tananing meneh panghormatan kanu jadi ramana. Unyuk kapihatur Kangjeng Rama Prabu. Nyanggakeun sembah pangabaktos ti kaula. Ceuk Sekar Langit bari deku dina taneuh hareupeun nu jadi bapahna. Katarima sembah pangabakti ti hidup geulis ku Rama. Tembal Sukma Wisesa bari mencrong ka Sekar Langit. Ari Gani nu tadi nangan sakur olohok nanya Sukma Wisesa anu cirimna gagah tur kaluar pamor saurang rajana. Antuk nama celok Gani ge. Nyembah nurutan Sekar Langit bari pok kadenge nyarita. Nyanggakeun sembah pangabaktos ti sim kuring ka payuneun pangarsa Gusti. Ceuk Gani. Katarima sembah pangabakti anjeun ka kaula manusia. Kula nganuhunkeun pisan ka anjeun anu geus jadi utusan Ki Marsani ikeun ngahudangkeun kaula di dieu. Tina tatapak kaula salila ieu. Jeung teu poho kula ge nganuhunkeun ka anjeun nu geus manggihkeun kaula jeung nu jadi anak kaula. Sabab anak kaula tangtuna oge moal bisa manggihan kaula lamun teu dibere nyaho ku anjeun. Tah ku kituna naon kahayang anjeun ka kaula ayeuna? Tangtu ku kaula bakal dicumponan. Sok ayeuna mah geura sebutkeun naon kahayang anjeun ti kaula manusia. Ceuk Sukma Wisesa nyarita ka Gani. Istuning teu dinding kelir sinang siloka maranehna mah nyaritana teh saujratna we. Atur nuhun Gusti. Kana naon rupi pangangkenanana ti Gusti Raja ka sim kuring. Ku sim kuring katedap pisan kalayan kabingahan. Manawi kauninga ku salira Gusti. Sim kuring ayeuna teh nuju mayunan hiji masalah anu kacida ageungna ti bangsa sim kuring nyalira. Kitu kaula nun Gusti. Temal Gani barejeng deku di hareupeun raja. Masalah naon anu keur dising harapan ku anjeun ayeuna teh manusia? Sok caritakeun ka kaula. Ceuk Sukma Wisesa nanya deui ka Gani. Kieu Gusti, masalah anu nuju di payunanku sim kuring ayeuna teh. Temal Gani barejeng barabat. Ku Gani dicaritakeun kabeh ka Sukma Wisesa sagala rupa kajadian nu geus karanapan sela ieu ku dirina jeung kudu jadi kolotna. Pon kitu deui ka keluarga lemur Cikancung. Kabeh didongengkeun ku Gani. Timimiti tug nempikeun kadenget harita. Malah mendibejakeun ku Gani oge. Beja ti Ki Marsani teh. Yen salah saurang dina awak musuhna aya nu kaancikan ku tilu prajurit nu asalna ti bangsa siluman. Nyatana ku raksa geni, raksa banyu, jeung raksa angin. Anu hese cenah keur dialehkeunana. Anu bisa ngelehkeunana iwati Sukma Wisesa nu ayeuna keur tatapa di Gunung Sunda. Nu antukna manehna dititah ku Ki Marsani pikeun datang ka tempat eta nyokot iteuk Sukma Wisesa. Kabeh ku Gani dicaritakeun ka Sukma Wisesa naon rupa kajadian anu sabenerna. Atuh Sukma Wisesa barang ngadenge yen anu jadi musuhna teh keur aya di alam manusia jeung keur ngancik dina diri anu jadi musuhna Gani.
Pengesuk mau sesa katenyo menikeun lir besiatah beuleum. Ari huntuna kekerot. Tangis Gani rengse nyaritakeun sakabeh lalakon hirupna. Kasuk mau sesa Pok Gani kadenge mungkas caritaanana. Kitu panginten kaula nun Gusti. Masalah anu nuju dipayunan ku simkuring ayeuna teh. Ceuk Gani. Hutan teh kitu nya manusia. Keun kukula anjeun baris dibantu. Kaparengan pisan atuh ari kitu mah. Jadi kaula ge teu kudu hese neneangan di mana ayana si raksa geni, si raksa angin, jeung si raksa banyu. Usala ieu geus ngudag ka kaula. Sabab maranehna hayang ngarebut keris pusaka ti kaula. Ka ayeuna kula rek nulungan ka anjeun. Ku jalan kula rek nyumput tina sajeroan awak anjeun. Rek nitis menitisan manjing miraga sukma kana awak anjeun. Kakuatan anu aya dina awak kaula bakal bisa dipake ku anjeun. Engke lamun musuh kaula anu tiluan geus kaluar tina awak musuh anjeun, jeung anjeun geus hasil ngalehkeun musuh-musuh anjeun sakabeh, kaula oge bakal kaluar tina awak anjeun. Ku kaula langsung eta mangkeluk anu tilu teh bakal dicangkalakna. Ngan anjeun teu kudu hariwang. Senajan kaula geus kaluar tina diri anjeun, kakuatan kaula tetep saeutik gedena aya dina diri anjeun. Kumaha kaharti ku anjeun manusia? Ceuk Sukma Wisesa nanya deui ka Gani bari ngajentrekeun sagala rupa pamaksudan manehna. Daulat Gusti, kahartos ku simkuring oge. Temal Gani. Syukur ari geus kaharti mah ku anjeun. Ta ayeuna hidup rek kumaha sekar langit. Narek milu heula karama pikeun ngancurkeun si raksa geni, raksa angin, jeung raksa banyu. Atawa hidup mah rek mulang wae ka karajaan. Tanya Sukma Wisesa kanu jadi anakna. Nyatana ka sekar langit. Daulat Kangjeng Rama. Pami Kangjeng Rama teu kaabotan mah sareng ngawidian kaula hoyong ngiring heula ka Kangjeng Rama. Hoyong ngiring bebela ka Rama kanggo mayunan prajurit anu tilu nu asalna ti Banyu Sagara. Pami sagarupi natos rengse nembe urang mulang deui sasarengan ka karajaan urang. Kitu panginten Kanjeng Rama. Temal Sekar Langit. Teu naon lamun kitu. Milu we heula ka Rama hidup mah. Ta ayeuna manusia kula rek asup kana raga anjeun. Rek nyurup manjing miraga Sukma kana kurungan anjeun. Anjeun ulah riwang da moal matak nanaon. Kumaha anjeun geus siap keur narimana? Tanya Sukma Wisesa barejeng mancrong ka Gani. Daulat, sumangga Gusti. Temal Gani. Geus kitu. Cirim Sukma Wisesa nu tadina pungkeulekan teh robah wujud jadi haseup. Tuluy asup kana mun-munanna Gani. Sep, sakijeup be eta haseup. Bodas teh geus ngancik dina awakna Gani nu keur deku dina taneuh. Barang Sukma Wisesa geus nyurup kana awakna Gani, ku Gani karasa dina sajeroan awak manehna. Asa loba pisan parobahan. Nu tadina awak karasana leuleus jadi jag-jag. Tanagana nu tadina mah biasa-biasa wae teh jadi asa namahan ribuan kati. Istuning loba pisan parobahan anu karasa ku Gani. Jung Gani nangtung tuluy mencrong kalebak kasahanapeun eta gunung. Telila Sekar Langit nyampeurkeun ka manehna. Sanggeus deukeut Pok Sekar Langit kadenge nyarita. Kakang, ayeuna Kangjeng Rama geus ngancik kana diri anjeun. Kumaha karasana ku anjeun? Ceuk Sekar Langit nanya ka Gani. Nyai, ku Kakang karaos seueur pisan parobahan anu aya dina diri Kakang ayeuna.
Nah moal naon ieu teh Nyai? Temal Gani balik malik nanya ka Sekar Langit. Moal naon Kakang? Hartina sagala kekuatan jeung kemampuan kolot kula teh geus ngahiji jeung anjeun nu ngeunung harti geus bisa digunakeun ku anjeun keur ngalawan musuh-musuh anjeun. Tah kitu Kakang? Temal Sekar Langit. Kitunya, nuhun atuh ari kitu mah. Ieu kekuatan teh ku Kakang tangtuna oge baris dipake keur numpes kana kajahatan Abah Dinta jeung pada baturna. Salila ieu Nyai. Ceuk Gani. Nya Kakang, memang sakuduna kitu. Lamun urang boga pangarti jeung kakuatan teh, gunakeun keur ngabantu ka batur jeung ngabarantas kana kajahatan. Lain kalaka keur nindas jeung ngajahat ka batur. Ceuk Sekar Langit. Mohon Nyai. Memang kitu sakedahna. Hayu ayeuna mah urang mulang ka lemur Kakang. Sabab sanes kunaon anu keur area di lemur bisi tos ngarantosan Kakang. Sareng bisi aya penyerangan weh tinu janten musuh Kakang. Ceuk Gani ngajak ini tidinya ka Sekar Langit pikeun mulang deui ka lemurna. Nya. Hayu Kakang. Urang bareng weh jeung kula kana kuda kareta kancana deui. Temal Sekar Langit. Geus kitu anu duaan tuluy lempang muru kana kuda kareta kancanana. Sanggeus aya dihareupeun kuda kareta kancana anu duaan tuluy arasup ka jero. Teu lila kuda kareta kancana anu ditumpakan ku Gani jeung Sekar Langit teh hiber ka luhur. Apak mega ngawang-ngawang meulah luasna Jomantara. Rek ngajugjug ka lemur Cimenyan muru ka imahna Aki Marsani. Diparengan ku sora angin anu ngaguru jeung sing cerehemna sora kuda anu narik eta kareta kancana. Kareta kancana tuluy ngablesat hiber di Jomantara, lumampah dina saluhureun Mega Malang. Diparengan ku sora angin anu tuluy ngaguru jeung sing kotoplakna tina sora sapatu kuda. Teka catur lilana di jalan baraya kuda kareta kancana untuk ditumpakan ku duaan teh nyatana ku Gani jeung Sekar Langit. Kira wanci cariak layung anu duaan geus aranyog deui ka lemur Cimenyan. Kuda kareta kancana katenyo keur nyorot di luhur kahanap ngadeukeutan ka hiji tempat anu rada anggang ti pilemuran urang lemur Cimenyan. Sanggeus aya di hiji tempat, celek kuda kareta kancana nincak kana lemah. Reg kuda teh eureun. Teu lila jerut Gani jeung Sekar Langit katenyo kaluar ti jero kuda kareta kancana. Sanggeus area di luar, pok Gani kadenge nyarita ka Sekar Langit. Nyai, ayeuna Kakang reka bumi Aki Marsani heula. Dupi Nyai bade kumaha ayeuna? Ceuk Gani nanya ka Sekar Langit anu keur nangtung di hareupeun manehna. Nya, jug weh Kakang. Anjeun anu kaditu mah kula rek cicing di dieu. Sabab lainna naon? Lamun kula milu kaditu jeung anjeun, bisi jadi matak nimbulkeun ayeuna hiji masalah. Keur ka kula, pon kitu deui keur ka bangsa anjeun sorangan. Sabab lamun maranehna nepi ka bisa narempok ka kula, tangtu bakal jadi masalah keur kulana Kakang. Temal Sekar Langit. Nya, Kakang oge kahartos Nyai. Tak kesalahanan mah kitu we heula pangintennya. Ayeuna Kakang bade nepangan heula Aki Marsani. Nya Kakang. Temal Sekar Langit. Bari jeung ditungtungan ku imut kituna teh. Geus kitu
Gani tuluy lempang murukai mana Ki Marsani. Dipiri ku hiliwirna angin jeung reangna sorat turaes anu mimiti di sarada dina saluhureun tatangkalan. Sabab harita wanci teh geus rek asup ka burit. Tekung silila di jalana. Gani geus rek nepi deui ka buruan imahna Ki Marsani. Aparengan di imahna Ki Marsani teh jalma keur araya di dinya kabeh oge. Malah mah keur nyaritakeun Gani anu nepi ka denget harita can aya wae mulang ka imah. Barang Mang Alwi anu kaparengan diukna teh deukeut kana lawang panto. Kumanehna katenyo rentang-rentang aya Gani nu keur lempang muru kadinyakeun. Mang Alwi mitu sidikna curinghak. Pok kadenge Mang Alwi nyarita ka Bah Soma. Are geuningan siga Gani nu keur kadiekeun teh geuningan Bah. Ceuk Mang Alwi nyarita ka Bah Soma nu keur diuk di jero. Sagigireun Ki Marsani. Tudan teh aya budak Abah yang Alwi. Terus Bah Soma bari nempo ka Mang Alwi nu keur mencrongkeun ka Gani. Mohon Bah, nuju ka dieu keun malah mah. Oh nya syukur ari geus balik deui mah. Artina geus salamet eueuna naon ka budak Abah teh. Walar Bah Soma. Teu lah kurutak Gani geus aya deui dina lawang panto. Bage ajang, kumaha cager? Ceuk Mang Alwi nanya ka Gani bari tuluy congkat tina diukna. Kituna teh bari jeung ngajak sasalaman. Aya hibar Mang. Cager. Damal Gani bari nampanan dengan Mang Alwi. Nya syukur atuh jang. Jeung nuhun ujang ayeuna geus balik teh ka dieu. Yap ka jero heula tuh. Damal Mang Alwi bari jeung nitah ka jero heula ka Gani. Geus kitu. Bos Gani asup ka jero. Bari sasalaman heula jeung anu sejena. Sanggeus rengse sasalaman, gek Gani sila dina palupuh dihapit ku Ki Marsani jeung Bah Soma. Sanggeus Gani ngargot heula cai, teu lila pok Ki Marsani kadenge nyarita ka Gani. Kumaha jalu? Nangis hasil hidup mawa iteg sukma wisesa ka dieu teh. Tanya Ki Marsani bari jeung ngareret ka Gani. Atos Ki, tos kacana ku abdi. Damal Gani. Nya syukur ari geus hasil mah. Tak kumaha eta teh dongengna. Sok we caritakeun ka Aki jeung anu keur araya di dieu. Me kabeh harapaleun kana riwayatna hidup. Ceuk Ki Marsani. Mohon mangga Ki, ku abdi sejadi carioskeun sadayana. Damal Gani. Geus kitu. Ku Gani dicaritakeun kabeh ka Ki Marsani jeung ka sakabeh anu keur araya di dinya. Naon rupa kajadian anu geus karanapan ku dirina. Salila manehna neneangan iteuk sukma wisesa. Timimiti Gani init ti imahna Ki Marsani tug nepikeun kabisana nyabut iteuk sukma wisesa. Kabeh didongengkeun ku Gani. Malah mandibejakeun ku Gani oge. Yen anakna sukma wisesa nyatana sekar langit. Ayeuna teh cenah keur aya di tebeh kaler keur cicing dina kuda kareta kancanana. Atuh kabeh anu keur area di dinya barang ngadenge beja ti Gani sarupa kitu teh menising ku macrek jeung gogodeg. Sabab loba pisan kajadian-kajadian aheng anu geus karanapan ku Gani. Cantang tuh cenah kumaranehna mah bisa ka alaman atawa karanapan anu ku Gani geus ka alaman harita. Sanggeus Gani rengse nyaritakeun sagala rupa kajadian anu geus karanapan ku dirina. Pok Gani kadenge deui nyarita. Tah kitu Ki. Oge kanu sanesna
alakon abdi salami milari teu Sukma Wisesa teh. Ceuk Gani mungkas caritaanana. Kutan teh kitu nya jalu. Nya syukur we hari kitu mah. Artina Sukma Wisesa teh geus tuntas tatapana. Jeung geus nyurup ka hidup. Geus nitis-menitisan manjing miraga Sukma kana awak hidup. Jadi geus reug-reuger ka akina oge. Saur Aki Marsani barejeng toleh ngahehe we manehna mah. Nya syukur atuh Jang, Bapa ge milu atoh kadengena ari kitu mah. Suganan we ieu sakabeh masalah teh sing buru-buru bisa dituntaskeun ku urang. Me urang teh bisa hirup normal deui kawas kalobaanana jalma. Tapi raku rek tuluy-tuluyan kieu wae mah beureunan. Ceuk Ki Sarkowi. Nya Ki Adi. Sing buru bisa direngsekeun deui we. Masalah anu keur disingharepan ku urang teh. Sabab moal eureun ieu masalah lamun Mbah Dinta jeung anu sejena can bisa dieureunkeun ku urang. Tah ayeuna na kedah kumaha kinten-kintenna Ki? Kangoleng kah urang anu saterasna teh. Saur Mbah Soma nanya ka Ki Marsani. Nya ayeuna mah tungguan we di dieu. Datang tuna oge maranehna teh. Neangan ka ranjeun. Tibatan ayeuna ranjeun anu neangan maranehanana mah. Keur naon kacape-cape? Moal anu muruhan. Ceuk Aki Marsani. Janten kitu nya Ki. Muhun mangga pami kitu mah. Tejang ngiringan wae kana pituah ti Aki. Waler Mbah Soma. Nya kitu we keur saelanan mah. Daina akhire kajai heula ieu teh. Ceuk Aki Marsani barjeng cengkat tina diukna. Geus kitu lempang muruka pawon. Rek tuluy ka pancuran anu aya di satukangeun imahna. Kaayaan harita di saluareun imahna Aki Marsani. Wanci geus asup ka sareupna. Sora jangkrik ngikrik sora gaang reang di sarada. Patembalan jeung pada baturna. Angin peuting ngahiliwir nebak kana sakabeh dangdaunan anu araya di dinya. Daunna pating arulang jeung garupai. Hawa tiis geus mimiti karasa nyimutan ka eta patempatan. Dina sanapeun tangkal kadu anu aya di saluareun hareupeun imahna Aki Marsani. Harita di eta tempat aya hiji maung nu keur ngadepong we barejeng panonna mah tuluy ngawaskeun ka imahna Aki Marsani. Eta maung teh maung kajajaden. Nu asalna mah ti si Suhe. Ngan kusabab anu ngancik dina dirina. Nyatana nu sajatina maung nu asalna cicing dina totopong anu keur dipake ku si Suhe. Ngarobah jirimna jadi maung. Nepikeun kadenget harita oge can ngarobah deui jirimna. Nu antukna awak si Suhe nepi ka ayeuna oge can bisa robah deui jadi jalma. Manehna saolah-olah keur cicing dina rupa maung nu keur dipake ku manehna ayeuna. Tapi sanajan nya ge si Suhe ayeuna keur aya dina jiri maung, pipikiran jeung hatena mah anger wae inget kawas biasa. Manehna inget ka Aki Marsani. Saela ieu teh aki manehna. Manehna oge inget ka Gani. Jalma nu ditulungan ku manehna. Jeung nu geus jadi baturna manehna saela ieu. Pon kitu deui ka batur-batur anu sejena. Saperti halna ka Mbah Soma jeung pada baladna. Pon kitu deui ka Ki Sarkowi jeung si Samin. Nu geus saela ieu jadi batur hirup salemburna. Cohagna mah anu robah dina diri si Suhe.
nu robah ngan saukur jirimna hungkul nu keur diinjem ragana ku topong demit nu keur dipake ku manehna. Si Suhe nyadar yen dirina teh ayeuna mah keur jadi maung. Jadi manehna ngan saukur bisa cicing we di dinya dina sanapeun tangkal kadu. Bari jeung nyumput dina sajeroan rungkun. Sabab ceuk pikir manehna, lamun manehna nyamper ka imahna nyamperkeun kaki Marsani, mah burung teu kalabur cenahna nyonjiri manehna anu ayeuna keur jadi maung. Cag urang tunah heula kayaan di lembur Aki Marsani baraya. Ayeuna urang malikan deui ka tukang. Urang nyaritakeun heula Bahdinta jeung pada baturna. Nu harita keur araya di jero saung. Kira wanci tengah poe, Bahdinta jeung pada baturna keur sing laliwud we di saungna. Dari ngawarangkong jeung pada baturna. Teu lila kadenge surah Bahdinta anu nyarita ka Aki Keling. Rek nepi ka ira urang teh nunuan musuh di dieu. Geuningan eueuh wae balik deui ka dieu tah musuh teh. Ari ceuk kuring mah mending urang teangan we ayeuna mah. Sabab ai ditutungan wae mah. Raja nepi kalabaran monyet oge. Sigana moal datang-datang di ka dieu tah musuh teh. Ceuk Bahdinta bari jeung mencrong ka Aki Keling. Nya ringes puguh kieu mah. Hayu we bisi di teangan Bahdinta. Temal Aki Keling bari jeung ngenyot wududna. Tadi ceuk anjeun kumaha kieu ga? Narek di peluru wae ayeuna. Tanya Bahdinta. Nanya ka Kidirga. Nyari dewek mah kumaha ramena wae Dinta. Temal Kidirga bari mencrong kaluar nenjokeun kana manuk anu keur aleuntreup dina saluhur rendahan tatangkalan. Kumaha lamun isuk iki urang mimitian deui manuru musuh-musuh urang teh. Sabab Gusti lah teuing yeuh. Ayeuna urang di tempat ieu. Ceuk Bahdinta nanya deui ka Aki Keling. Nya isuk hayu dewek mah Dinta. Lajang dek ayeuna oge halanganana keur dewek mah. Temal Aki Keling. Ari ayeuna mah kagok rek lumampan oge ki. Sabab geus berang teuing kabanan. Yang keur mojeuna panas mentrang kieu mah di. Hoream bari nita we. Sajen isuk we. Urang isuk keneh si dieuna lumampana. Ngan kira-kira nare ka mana ieu? Neneanganana urang isuk teh ki. Ceuk Bahdinta. Ari ceuk dewek mah urang ka tebeh kulon mah Dinta. Sabab kapanan lalumpatanana teh ka tebeh kulon lain. Nu tangtuna oge moal kamarna deui. Pasti arana teh di tebeh kulon. Temal Aki Keling. An memang rada lumayan ari kana panarawanganna mah manehna oge deui. Sok langka nyalahan. Moal kitu lamun kalamur si Sarkowi mah ki. Talumpatanana eta jalma teh. Sabab kapanan lembur manehna oge ayana di dinya. Di lembur Cimenyan. Nu hatina lamun di dieu mah ayana teh ka tebeh kulon. Ceuk Bahdinta. Nya bisa wae Dinta. Marana teh caricingna ayeuna aya di lembur Cimenyan. Urang cobaan we isuk mah. Ku urang datangan ka lembur Cimenyan. Tah mending itu isuk mah ki. Hayang nyaho urang datangan heula ka lembur Cimenyan. Ceuk Bahdinta bari ngenyot pipah cangklongna. Serbung hasyupna dipurakeun kaluar. Biji leutina liang irung jeung bibirna. Esuk mah lamun pangejeng maranehna. Ulah rek diengkekeun deui ki Dinta. Urang binasa we kabeh. Sabab geus ngagawekeun kabanan ka urang ya. Ceuk Kidoblang manehna milu nyarita. Nya Kidoblang.
tong diberi ampun deui we lamun pagi mah. Urang tumpur uleskeun kabeh oge. Moal aya di jalma nu kumawani jeung ngacamplak ka urang. Teh mah bah dinta. Pugu ge kitu kahayang manehna mah. Nya bah, dikeun lah. Lamun kuring pange jeung si Gani mah ku kuring bagianana nu bakal nyangkalak manehna mah. Ceuk Martani. Noh kira-kira si laing mampu kitu Martani. Ngayunan ka si Gani sia teh. Bet kitu blang oge kapanan nepi ka pecakna ayeuna tah panonna. Teh mah bah dinta. Nya beda deui atuh bah. Ulah nepi sarwakeun kuring jeung Kido Blang. Ceuk Martani. Atuh Kido Blang rada kasigeung Martani nyarita sarupa kitu teh. Pok manehna ngomong. Nya cik wengke mah. Lamun anjeun pange jeung si Gani. Dewek mah hayang lalajo we Martani. Ceuk Kido Blang. Nya bandungan we ku anjeun Kido Blang. Ku kuring mah burung dipencit tah nu ngaranna si Gani teh. Teh mah Martani. Si Kardi baturna Kido Blang anu keur diuk di luareun saung. Adenge Kido Blang dihina ku Martani. Kawas kitu teh. Manehna teu narima. Pok si Kardi milu nyarita. Anjeun mah bojong-bojong jeung si Gani Martani. Bejeng baturna oge ti heula geuningan, hampir-hampiran kasoran. Ceuk si Kardi nyempad ka Martani. Jeung baturna nu mana si Kardi? Eta anu robah wujud jadi maung awakna geuningan. Kapan hampir-hampiran si laing makateter ku eta jalma. Lamun maneh teu kaburu lumpat mah nyampeurkeun ka si Gani. Nu harita geus ngagoler ku Kidirga. Teh mah si Kardi. Beda deui Kardi eta mah sia teh. Dewek membere omer we ka manehna. Bisi si laing hayang nyawa euy. Oh, kitunya. Teh mah si Kardi. Siri bari jeung rada ngoa ka Martani. Pokona mah deuleu wengke ku sia Kardi. Ceuk Martani mung eleh. Kaayaan harita di eta tempat panon poe geus mimiti ngingsir ngulon. Nu tadina panas teh ayeuna mah geus rada iuh. Malah katenya mah siga anu rek pihujaneun. Langit angkeup. Mega hideung geus ngadingding dina saluhureun langit. Teu lila ti harita gebret hujan turun dibarengan ku dordar gelap. Kabeh nu keur araya di dieu nya menising gurubu. Atuh batur-baturna bah dinta nu keur araya di luar. Menising gara jelang asup ka jero saung. Sabab sieun ari ku hujan mah cenah. Di saung nu keur mah leutik diasupan ku jalma anu sakitu lobana. Jadi padadat ku jalma di jero teh. Disirikna silih sered pada mung kahujanan. Piraku ari nyaling hareupan musuh teu sieun sia. Ari kahujanan sieun sia teh Bopeng. Ceuk bah dinta nyarita ka si Bopeng anu keur nyeret ka manehna. Nya beda deui ari hujan mah bah. Aramku jibrugna lah. Teh mah si Bopeng bari jeung tuluy nyeret ka jero. Nyeredkeun ka batur-baturna anu geus leuwih asup ti heula. Bara Sunda mengusaki heula hanca garapan dongeng dina jajar carios Totopong Demit bagian ke-28. Insyaallah bagian anu ka-30na kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mang nyuhunkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunana. Mang nuhunkeun ka baraya sadayana anu parantos manco ngadangukeun. Mang seja pamit. Ujung kantun permios.